syarat nate kada tetep ain anu ditamutkeun teh namutkeun bedog da teu matak seep bedog namutkeun pacul namutkeun sisir kerep upami namutkeun bensin mah eta mah sanes namut tong namut anu endah mah bahasa teh mang nyunkeun seuneu kitu sunut pun hari lumrahna mah namutnya kitu seet dengan aja nyunkeun enten kada anu tetep ayeuna ayen anu ditamutkeun ini ngamut lah bang suruput gitu wah itu sanes nanti mau coba apa mengajaran ini ngajaran mah kudu anak dalam bertemu kene ngajaran si ngajaran sakina liarudahu supaya dibalikan dulu